Ayah dikurung di nuku Japati, Japati keluar disadang ngok-ngokan. Mana ke mana? Oh ya tuh dana aja. Titip-titip ke aing. Ayolah. Kucing. Busiat. Baso tidur busiat teh. Oh, busiat loba kieu mah. Punten. Enggak. Balik kasih kucing. Teh cau pisang, ulah hayang mana mah. Beureuk sih teh. Ulah jeung batu kebogan. Apa? Oke, tahu. 12. Ya, atuh teh hayu Mario. Kontrakan yang los capek nengan kontrakan teu mangi-mangi yang los ke kebon tiwu abring-abring budak juga bangsat hayam. Mas, kom, kredit, pokok mah urang kredit tunggu bunga orang main ngomong cita si bos besar dulu ke Garut nggak rasa sih orang mau si bos besar ke Garut Budi naon ke Garut teh kamu ke domba ya mana ini orang Subang ingat ke Garut ngomong tadi tuh Garut juga dong Nabot yuk Babas Kokom Baskom Nolong yang diributkan baik amit bos kenaon meni dia cing bantuan heula ece teh deuk nengan kontrakan ayo di mana anu kontrakan 20.000 sabulan aya di dia teh ke 20.000 sabulan buat kanang japane ke 20.000 aing mah 20.000 ke pemajikan ngambal bungkul sia ayo di mana nu aya oh bah dia kontrakan mah biasa capek ya tah deket aya ayo cobaan aja Ah, kumaha arisan can dibayar? Ka tuh neng ya keur neangan. Nih buuk yang dikonengan jika anu dirus piteng. al saya neng Nih itu panitia arisan geus nagih wae. Ya Pak, tukang motor can dibayar oge, ai motorna geus dijual, lieur boga salah kita. Ini kuat kan enggak mirip memarah tepat itu. Boga salah kita. Wayah kieu can balik ka cicing we di makam ya balik sing geus nanyakeun. Motor can dibayar, cai can dibayar, listrik can dibayar, kumaha cenah ieu teh? Itu leasing geus ka imah lagi wae. Ieu nih loba nu lagi. Coba listrik can dibayar, motor can dibayar. Leasing mah atuh ombehan we atuh. Leasing, lain leasing. Aing mah. Teu nyaho abi teh ka dieu teh nyimputan leasing.
Iya kan iya. Aing kumaha nuturkeun. Lain gitu, hutang mah kudu dibayar kumaha ka bawa pae. Deui motor dijual sabaraha motor teh? Aya lah, jangan 50 bungkus mah. Balik. Ah, Embung atuh embung. balik. Embung. Mau. Atuh, Iya makan lah. geus 2 minggu teu manggih. Iya anjing. Aturan urang dengan kontrakannya. Bos. Ya, bos. Bos. Oke, go ini. Bos. Bos. Aduh, buka bos teh. Bos. Hari uang ayo bos mau. Iya, ini hari uang ya kalau gitu ini. Rapot, bos. Wah, cuy, iya. Kamu atur. Iya. Itu karena sa. Itu karena sa. Ngaran aing. Saha ngaran aingnya? Ngaran aing mah Dina Ungkus. Lain, semuanya gelis kieu ungkus. Undang. Lain. Engkar koswara anjing. Iya kontrakan teh. Ngeri gitu. Tuh kontrakan tuh. Bisa mau iya ditanya tadi teh. Menang 20.000 sebulan. Mau bisa tuh. Soalnya ya mak naik. Geronan boga. Sama aku udah pakai atribut. Assalamualaikum. Bukan. Para bot tuh. Kontrakan. Bukan. Kalau ada hari itu bos, kawan-kawan wae. Iya mana wae bro anu kontak dulu juga. Bos. Bos. Buru pangedorkeun lah. Anjing juga bos tukang kontrakan dah. Mau linggis. Bentar. Bos, sarapan tau bos? Sarapan tau bos? Caknya dulu ya. Gue 20.000 bulan. Makin mall. Wah ini juga. Tuh aing bogana tuh. Di kontrak. Anjing, aing pada kontrak. Orang itu betul. Kemana? Gue jadi gue anjing. Anjing kena dagang anjing ya. Gara laki mas anjing. Anjing kena dagang anjing. Nah, ayo mas. Main bae anjing cash Anjing senama. Ayo mau nonton di aja nih. Kumaha tuh ya cuy. Nah, tangan serangan ini mau dagang ya. Di belakang ayo. Ayo aja lah, dagang ayo bos senang orang apa sih? Itu ayo duit, ayo mah sudi ayo. Goblok. Kemana aing? Masih cerita kemana nih? Nong kusara tinggal kusarangan nih. Cerita kemana aku? Kontrakan teu manggi-manggi. Mararaha kontrakan teh 20.000 ge menit teu meunang sebulan. Sia teh anak carutak dek ka mana lain tungguan di imah. Nah, atuh lain tungguan cerita. Tungguan. Aing teh neangan kontrakan. Aing teh geus 5 bulan teu mayar-mayar. Bayar atuh. Heueuh duitna. Duit. Aya kurang ieu. Aing sia teh ka mana? Aduh, coy, atuh. Aing nyaho anak aing ge rayap jiga anak marmot balata. Di HP-an ku sia di. Nah, di maksudna. Nah, Lu yuk sia. kalau yuk. Cepat ganti, yang geus satu balik lah. Yuk. Dijago itu. Ya kau salah. Jangan gubuk ayam.
Aing jual di Puspa ya. Enggak jual.